subscribe nya, tuh subscribe digolong sia ku aing. Mak, duit. Mama, minta duit. Asia cong, tenel indung teu sakit tuh. Aing duit di mana tuh? Gawe henteu, dagang henteu. Nu aya ge pan apa sia dibawa ke long wewe. Sia atuh tah nyar-nyar naon ka itu ka curug batur ge tuh. Baru dagang kantong di curug, cong. Bu isin geus gede. Atuh ulah isin cong hirup mah isin mah teu main jajan-jajan acan sia cong. Ma, resiko jadi emak kudu nyaran duit. Atuh heueuh nyaho mah sebagai indung resiko kolot emang ge. Atuh kumaha tuh geus ngalamar ka dieu, ngalamar ka itu. Teu daek narimaan ya pabrik nu alasana lockdown bae. Sabar bae heula tuh aya tuh 2000 mah jeung jajan emang hang meuli naon sia, Cong? Yang beli roti. Cong geura mandi bae kitu aya lah jeung meuli roti mah. Ulah pohon bae nya urusannya kana tara geledepan. Geus geledepan apa bisa kajual ku urang. Beli beas jeung jajan sia, jeung adi sia ka kobong, Cong. Atuh, mandi heula. Kita mandi. Bare duitnya. Heeh, aya ye, Cong. Eueuh ge diayakeun ku kolot mah, Cong. Oh, lamun eueuh mau minjem ke batur kayak Ih, gitu. embung teu mang injem, Cong, isin kajen teu urang susah ge embung sampai nginjem-nginjem mah, Cong. Atuh mandi heula. Alah. Gusti, ya hidupku kieu-kieu teuing. Ya Allah, ya Robi, Masya Allah. Tangkurak eta jablay kunaon mamawa bapana budak, pasar manggis mah susah hirup. Kunaon bapa-bapana dibabawa, ya Allah, ya Gusti, ya kumaha ya rajeng jajan budak, jeung daang budak, ya Allah, kumaha ieu sih Gusti, waduh. Ya Allah, berikanlah ya Allah rezeki, ya Allah. Segar amat Ya, ceng geus mandi geura minta duit mah jeung beli roti kubel jasa. Tuh iya cong ya jeung roti mah ieu cong ya. Ya Allah Gusti, anak hayang roti doang ge ku hararese ieu duit masa ulah cong ya cong ya. Ya meuli kitu roti. Jadi Tah duit teh 2000 cong meuli 2000 tah duit 50.000 cong. anggeus jeung aceng kabeh. Upah ngagosok tadi di tetangga cong. Mulai heula lah, geus meuli roti. Sabareng naon embe. Oh ya tuh cong sing hade nya embe nya. Kuari kerawan nu maling cong sing hade nya. Oh, Ulah tinggal-tinggalkeun. Ulin bae ke embe mah teu ditangguan, ke embe aku nu maling. Terus sing hade cong nya mapalkan baturnya cong. oh, Sing hade. ke balik sore. Ulah kutinggalkeun balik mah. Pagar sepakai di remotan tak pagar. Aduh, aing boga baju bagus. Euy, bagus jasa ieu bajuna. Aing nu pamer ah ka budak. Tuh, boleh ieu mah aing. Bisaan lah pokona meuli cenah. Paling aing teh resep make baju ieu. Sia kunaon? Sesekelen panaon sia? Tuh, baju aing mah bagus tang urak, mah aing mah bisaan meulikeunna. Lah, bagus di mana baju emas sia dipapake kitu? Ai sia eta ngomong sembarangan amat. Ya, bacoh bayang saya lah Kang Goceng. Ayo. Goceng. Goceng. Ceng. Ayo goceng lu. Allah kakebon nangon be. Oh, Kang Kebon. Heeh. Enggak saya turun. Kitu Ya. baturan mah. Oh. Aduh, pengen hampurakeun. Aya naon? Tuh, Bea, segera gede, segera boga anak sianya. tuh budak reon be. Samburkeun yuk. Yuk.
Si kamarana bae. Aing tarik kay masya. Nagnanto siya kay maaing. Aing wal burit ngangon embe di dieu bae wal poe. Aing nangat sia, aing ka dia nak duduhkeun sia. Deuh tuh si anak wah bajuna mani sombong ka aing. Tingali ku sia. Ai sia. Baju masnya dipapake. Pantas najen embe aing ku situ mah bajuna. Aisyah ngomong mani nyelekit amat ke hati aing. Emang bener sih sia mah, baju masya dipapake. Siada kaledek maka aing ieu ge baju nang hutangkeun main di tukang kemplangan. Wah, sulat cerek bae. Emang banget sia mah pibulieun. Saha itunya? Sepertinya para tangkurak. Moa tuh. Yang goceng tuh. Ah. Sampeurkeun ku aing. Karong naon si budak. Jadi ngeledek bae, ku ujar orek kabeh. Dia mahara rindu. Dah halal arti. Pakon sambut gitu baik itunya. Sampeurkeun coba koing. Beunang. Ampun. Sia tangkurak. Ampun. Dah sia. Si anak mah. Umpat kencang-kencang bae. Ih baju saha? Baju masih dipapake. Di baju emang. Mejakeun ka maing. Di ditu baju loba, urut medek. Dia digoceng. Mana? Aja sih kena raon di dia. Aing keur ngangon embe di dia tah baturan si goceng. Sia manggih baeng di dia. Ngangon embe. Embe na mana? Tuh, embe na. Kan saya nyebut embe ka aing teh dah amat. Aing melen ka sia. Tuh, embe di tukangan sia. Gas udah ribut bae lah. Ade. Ai sia. Sia ramjadah amat sia. Gemukan aja lah. Hoi, sia keur naon di dia? Aing kan ngangon embe. Sia kamarana gada. Hiji. Ganang.